Mana eta sama adik? Aya goceng kan ke. Punten tuh euy da lain tunggu urang teh. Sampai ngomong sak. Urang. Punten. Tak, itu guys, alhamdulillah hasil kontennya ke pemula mah lumayan lah mobil kolot guys. Pokoknya mah keur maraneh anu konten sing semangatnya Pak kurangnya alhamdulillah geus kabeli mobil. Biarpun kolot ge lumayan lah gitunya ke pemula mah nya. Tah, ieu hasilna hasil menang konten teh ieu. Ya, namun sekedap ujung konten. Oh, sekedap. Bakso Upin Ipin yo. Mang, ieu pas lu blend. Ieu bakso Upin Ipin paling maknyos. Ciharasas. Aya keneh teu? Aya. Ini gua pakai nih. Oh, arang sabarahaeun. Mau meser mang. Jualan tuh mang dagang teh teh nuntut keneh kitu nih. Koplok. Bang, mak pesan kita berapa? Tak. Oh, ciki Tak, siap. Tak, bisna tak. Kantongan, Bang. Laris. Nah, gede-gede di kantongnya tuh, Bang. Harus sekalian. Karung ayah. Nah, Di karungan aslina. ke. Dan tukang warung teh. Kenaon? Jip, iya karena ngahulangan HP aing satu tuh meuli HP jauh nu telepon jauh nu SMS aing mah. Beta tuh nomornya tuh. Cih, sia si Ubed. Ayo minta nomor. Aing menang meuli ke counter sia teh. Atuh lamun bikin ka mah aing eueuh deui. Meuli ke counter hayang nomor mah sia teh. Aduh, Bah, urang teh kamari beli mesin cuci. Halus atuh. Tah, lamun misalkan pamajikan nyeuseuh mesin cuci, eta pahalana keur saha? Ke pamajikan papakeun mesin cuci. Pamajikan cenah ah. Ah, cuma mah keur mesin meureun gaweana ge muter. Nya pamajikan gitu. Kan ku mesin, ieu mah mesin. Tapi heueuh mesin euy. Mesin dah mah. Tapi dah ketang anu masukkan pakaian kana tanah pamajikan di meureunannya. Tapi pamajikan kan pahalana ge. Kumaha nya? Sia datang dari luar wae nah maksudna teh.